Masak jengkol crispy. Kembali lagi di vlog sehari-hari bareng Ceku ya. Keur viral pisan jengkol crispy teh. Di mana-mana loba pisan anu mostingkeun jengkol crispy. Jadi we Ceku ya ge hayang nyobaan nyieun. Jengkolna mah henteu loba ngan ukur saparapat. Bukaan heula jengkolna teh sina bersih terus we dipotongan ipis-ipis siga kieu tuh kan. Tah ieu teh entos meunang ngombah nya baraya ngombahna ge sababaraha kali ngarah bersih. Tos meunang ngombah teh tuuskeun heula sinar rada garing. Tos tuus mah kakara purulukan make tepung beras. Kade salah, pokona mah make tepung berasnya ulah salah. Tos galo mah cul we heula antepkeun. Ayeuna urang nyieun heula jang bawang goreng. Urang nyiksikan heula bawang beureum jeung bawang bodasna tah rada dikira-kira we pokona mah sabaraha hiji. Ari Cekuya mah nu rada loba teh bawang beureum. Bawang beureumna aya meureun 15 butir mah tah bawang bodasna mangan ukur 8 siki. Tos diberesihan cangkangna makari di we dikumbah tah tos dikumbah mah biasa we disiksikannya araripis kitu teh siga rek nyieun bawang goreng. Keur anteng nyiksikan teh torojol budak ibu masak naon cenah meuni bau. Ieu dede masak bau-bau kenikmatan cek anu resep mahnya baraya. Alhamdulillah tah nyiksikan teh tos rengse ayeuna tinggal panaskeun minyakna tos panas mah brus we jengkolna urang digoreng. Tong poho dikucak-kocek ngarah garingna rata. Saparapat jengkol teh ditilu kalikeun ngagorengna ieu teh ngan ku abi di skip ngarah henteu lila teuing. Beres ngagoreng jengkol ayeuna lanjut ngagoreng bawang beureum jeung bawang bodas. Tong hilap samemeh digoreng teh purulukan heula tepung beras rosben. Ngan tong seueur teuing pokona mah rada dikira-kira we nya. Digeulah galeh ngarah asakna rata. Kade entong tutung teuing bisi ngalah ka jadi pait. Pokona mah geus semu-semu coklat teh langsung we angkat tah ieu tos jadina cing urang simpen heula. Ayeuna urang ngadamel heula kanggo samara ladana. Samarana mah ukur cabe beureum jeung cengek hejo make we ujas saeutik terus we direndos tah siga kieu penampakanna. Terus we panaskeun deui minyak anu tadi teh pake we ngagoreng samara lada eta kade ulah dicaian nya ngan ukur di samaraan hungkul. Make raiko make gula bodas jeung ladaku we saeutik. Geus bumbuna galo emah langsung we asupkeun jengkol jeung bawang goreng nu tadi teh kocak-kocek kade omat ulah dicaian nya. Tah kitu hasilna teh mantap kieu hayu baraya enggal gera bikin ieu mah jang ide jualan oge mantap.